Ya Pak RT saudara mah randa eta teh karek kaluar ti penjara. Bejana si Rana eta teh kakak keluar di penjara cenah Baron. Eta info ti salah eta Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya Pak RT. Pak RT sieun nya ku abi. Cecel. Dikeurut ku sieun. Pokona mah Aduh, iya gini rasanya jadi RTT ay. Pemasukan pisan ya tuh. tah kabeneran aya Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Sok lebat. Pak RT apal teu? Naon dah? Aya warga anyar anu ngali ka warga arurang. Anu jannat ya lain. Nah Pak RT apal? Nya apal atuh dah pang satang ka imah saya teh ningali kakana. Emang aya naon dah? Ya Pak RT saudara mah randa eta teh karek kaluar ti penjara. Ah, nu bener dah. Cek saha eta teh? Nya Pak RT dalam teh salah mah nama teh salahnya Esmiranda. Emang bener dah ngaranna teh Esmeralda. Emang aya naon dah? Mending oge Pak RT selidiki heula bersih berbahaya jang warga urang. Oh, gitu dah. Nya tuh dang kaya rasa dikala ku Pak RT. Bener ente teh jelema teh. Ya tuh Pak RT itu sulanya abi bade kolbak heula. Nya sok. Udah jeng, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, senang enak mah panggilan ti RT mah juput geus jongjon. Saping si pararapan. Baron! Anjing si RT rek naon ka dieu euy. Kau paing beres pagawean naon goda si RT teh leueuh mere picaireun duit. Kemana si Baron teh jadi sekretaris RT teh? Lieur. Naon RT? Oh, di dieu maneh teh. Kenaon ai maneh ka nyarapan bawa sapi? Aya naon Pak RT ka dieu mi asal leuwas. Lain, maneh apa teh di urang aya warga anyar. Warga anyar. Warga anyar nurana teh geuning. Astagfirullahaladzim, eta kanurana geus kolot teh atuh. Leuheung gaji teh sabaraha, ari ka awewe nomor 1. Penting. Ingat, lain penting-penting doraka eta teh. Emang kunaon rana eta? Bejana si Rana eta teh kakak keluar di penjara cenah Baron. Eta info ti salah eta Pak RT. Nya teh warga urang atuh nya tukang solpatu ai maneh. Oh, ti warga urang teuing atuh palabalinya mah. Baron mah teu apal teh euy. Geus we atuh kieu, urang selidiki we ku urang yuk. Bener henteu eta info teh. Ayo. Bener ya teh? Ayo. Nya hayu. Aya naon deui dah? Ternyata Pak RT si randa eta teh karek kaluar ti penjara. Kasusnya teh karena pembunuhan. Astagfirullahaladzim. Kumaha tuh aya naron ya? Kela-hela Pak RT ulah waka. Pak RT mah euy kaos budak leutik gampang percaya wae gosip eta bisi hoak Pak RT. Ame puguh ulah ngadenge ti si Ada, ame puguh mah urang teh ka imana ka ditu. Buktikeun kitu. Urang buktikeun bener jeung bohongna hayu buru. Hayu. Tah kitu we dah nya, ana rek kitu heula, rek ngabuktikeun. Dah, ada dah, jalanna. Hirup teh kieu-kieu teuing duh nyaman teh narapidana. Kudu cicing dulu buat cegah kieu. Rek balik deui era. Tah, ieu imana teh Baron? Aya. Aya mah jelmananya euy. Teuing ting aya tinggal aya jiga. Cobaan yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya Pak RT. Si Teteh mi rajin gitu, sapu-sapu bersih-bersih. Aduh, Pak RT naon menira reuasnya. Ulah rewas abi masang sang setannya. Aya naon Pak RT da persyaratan mah tos didugikeun ka Bu RT, kakak, KTP atos dugi kamari teh ku abi dikaditukeun. Ah, henteu Neng. Abdi mah aya perjogi sakedap aya piobroleun. Atuh pami bade ngobrol mah Bapak mangga dilebet. Dilebet senang, Baron. Eta mohon ayo. Satu bae Neng. Cici. RT heula anjing. Mangga Pak RT, di dieu wae ngobrolna. Di mana di dia, Neng? Nuhun. Dilebet Saya mah. teh sopan.
Di lebet mah istriku datang gitu di jantan fitnah Pak RT. Ah, eta aduh, reres aduh. Abdina pan calik nyalira. Ini nih seksi. Jantan aya keperyogian naon Pak RT balik hadir teh. Pak RT Ente, mah. Neng kiring. Abdi Teh bade tumaros. Narages neng teh keluar di penjara. Aduh, ranti saha Pak RT? Sahur koran. Saur koran kunahan Pak RT. Mohon aya berita di koran nya neng teh nembe keluar di penjara. Kasusna naon eta teh cenah? Pembunuhan Pak RT, mutilasi. Pak RT sieun nya ku Abi. Henteu sieun atuh Neng, ku neneng anu geulis kitu mah nya Pak RT nya henteu sieun nya. Tuh atuh. Kela. Ngabunuh saha eta teh neng? Mitiasa dimutilasi gitu eta teh. Caroge Abi Pak RT. Astagfirullahaladzim. Masalahnya naon eta teh? Jadi ti payun teh caroge Abi teh nya sok mabok, nya salingkuh, nya judi, salingkuhan di Canaka Bumi. Teu geul kumaha atuh Pak RT Abi teh? Ari eta teh ngabunuhan nuju bobo atau nuju selingkuh? Henteu kan Abi teh ngadamel kopi. Kopi nate ku Abi teh diracun tikusan, dikocek-kocek, deukeun. Nya entos kitu mah ku Abi dicacang, dikeurut ku Abi teh pokona mah da kesel dipiceun sakalian ku Abi teh. Ish, tapi kela neng. Saur adah mah dina berita sadayana anggota tubuhna teh araraya. Tapi aya hiji neng anu teu aya. Naon Pak RT? Alat vitalna Tah eta teh dikamanakeun? Digoreng ku Abi Pak RT. Nah, bet digoreng. Ku Pak RT atah nage enak komomun asakna. Jadi Pak RT sangka bade atah atau bade asakna? yang bari atah atuh neng. Hayu atuh Pak RT. Ayo atuh neng. Atahna. Ayo RT, Katalis. RT. Eh.